ojek teh tadi waktu menang muatan. Aku mah itu mereka kararapi. Kararehe itu lemarinya kamarana. Arek nongkrong heula di pangkalan juga teh aya ojek. Neng, kemana Ngojek. ojek? Aduh kebenaran, ti orang tadi kan datang wae ojek. Kemana tuh? Kan? Kemana? Ke Bandung. Oh iya alhamdulillah atuh sok atuh da ditencan aya ojek teh tadi puguhan. Oh nya sabaraha neng ongkos apa ke Bandung? Sabaraha atunya? Gede lah 250 ge. Wah tong mah alus ting atuh neng jang abit bakal damah sakitu. Pugu abi oge itu kumaha teh larisan jabaan bensin abi oge. 200 ya neng? Lah entos sok tawar atuh anggeus we 250 sin karunya ka abi. Oh aya euy. Ya tuh nengan duitna. Tapi hayang didugikeun ka bumi Ayo siap atuh dari ojek masuk didugikeun ka bumi makot itu di tengah jalan. Aing euy. Di mana abi numpakna? Sok di dieu numpak mah. Nya laras ya ke Bandung. Nya sok lah siap ka mana-mana ge ieu mah. Ieu teh saya kena motorna neng. Alhamdulillah itu kamari datangna oge, ti dealerna teh. Nya gayang motorna. Di dieu nya. Heeh sok. Aduh, Gusti Allah. Kadang ulah ngebut-ngebutin nya. Masuk siap. Sok. Tuh. Ini ngebut-ngebutnya, Neng. Siap lah. Urang motong ke jalanan tuh. Motong ke mana, Neng? Urang ke Silanak. Oh, nama tuh. Ame teh rajianya. Oh, siapa tuh? Oh, aing ah. Tapi mau ajak jauh-jauh teh. Wow. Neng betaheun jalanannya. Kita tadi percobaan motor nake water ya mah. Ya aduh, deka perkara reku kene ya sebelah kerna. Urang ke jalan pantai ya hayu. Ya kumaha Neng we lah sama asal dugi we. Bari ningali pemandangan lah. Nya sok. Kemana Neng? Itu lurus nama jalan teh kaitunya lurus tuh. Oh kan dia. Tapi kan orang marek motong. Kemana tuh? Nah, dia kan aya gapura ye hese. Nu aya kumaha we atuh? Sok atuh urang turun heula, urang angkatkeun ka ditu. Aya. Ka dieu we caketnya jalanna. Urang ka dieu we lah. Ari ka pantai teh ka mana tuh? Ya ka dieu. Oh, bisa kan ame loba pemandangannya. Geus nan. Duh aya we kudu. Kemana ieu teh? Sok bantuan teh dinya. Pangku. Pangku. Aduh aing motor saya teh kieu aing ah. Buntangannya. Sok. Jalan ekstrim ya mawas. Hati-hati. Anjir kade, teh buntangan. Iya, ngomong. Tadi oke cekelan cekir. Gek motor deh. Aing. Jang cing motorna tuh ka mah kieu aja. Orang yang ada punya lain duit dah. Suka tuh gancang yo. Balik dia mah penumpang teh tah muntang teh tadi teh. Sudah jeung kan jiga ki jalana. Sosok naik atuh tadi teh muntang nama laweng itu dah. Sudah jangki ka dieu mana ah. Kepala jalan motong ya mah. Tuh. Kade bisa di eta deui. Oh, sosok tak buah anggur ketabrak. Nah, duh buah anggur neng. Mantap deh. Aduh. Jauh tebih keneh. Ya geus lewat pantai ya urang heula ayo. Oh, iya pantai teh. Urang heula pantai tuh. Oh, ya sok atuh heula ah urang. Capek urang heula teh yang ngeliat pemandangan. Yes, oi. Ya, iya nya, pantai nana keneh. Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran. Iya kata pangna ya kecil ya tempat. Yes, nya oh. Rame teh. Oh, ari teh dia atas takas. Di dinya tah. Kan motong teh ya. Atuh urang mangkat deui namanya. Kan? Mangkat deui. Ayo. Ameh tere lah habis seueur bujengeun ya teh. We kula jangki ka nya. Ai kade teh tah muntang tinggal lima jalana oge. Oh, sok atuh. Seueur turunan itu mah kudu hati-hati cenah tuh. Oh, neng anu nyanakna beureun kudu hati-hati mah sok. Atuh ngare-ngare yo. Oh sok nah. Kade ala lo serain mah. Muntang atuh dah. Alah. Sia. Gusti agung. Alah. Tadi kan ditah muntang dasok. Yuh teu ngadenge wae mah Gusti ala penumpang teh pika sepeleun mah.
God, no!